Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana manga urang lajengkeun ieu acara dongeng dina carios tepungna tilu jawara karya Yayat Ruhiat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mudah-mudahan ieu dongeng sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya kalayan tiasa ngahibur ka palawargi kaum dangu. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palamitra kaum dangu, mangga urang teraskeun ieu carios tepungna tilu jawara dina bagian anu ka-27. Dina hiji peuting anu keur mejehna jempling warga anu aya di bedeng perkebunan karet pating jararit nyalamatkeun diri jeung harta bandana masing-masing. Seuneu ngaheab-heab, ngahentab-hentab, ngaduruk sababaraha bedeng. Kabeh warga utamana lalaki gawe bareng mareuman seuneu anu keur ngahentab-hentab. Aya sababaraha urang jawara marake pakean hideung nyaroren bedog ngagalusur domba jeung ingon-ingon lainna. Aya oge anu maranggul harta bandana milik warga. Dalah aya anu keur manggul wanoja rek dibarawaka leuweung. Pingpinan eta begal seuri nyakakak bari ngulin-ngulinkeun bedogna. Malodar sia bongan geus lila tara mere upeti. Seuneu beuki ngagedur ukur mah dina peuting eta angin kacida ngagelebug atuh puguh we bedeng anu dijieun tina kai teh gancang pisan kadurukna. Waktu warga keur paciweuh jeung geumpeur geuceleng satergos hideung ngagajeleng ka hareupeun eta pingpinan begal anu katelah rumdana. Sajongjanan rumdana ngagebeg barang ningali hareupeun manehna ujug-ujug aya jelema ngabedega make tergos. Tapi teu lila rumdana hohoak. Saha ilaing montong rek pipilueun bisi modar. Cenah bari ngulinkeun bedogna montong loba omong, tong loba tatanya. Andika geus nyieun kaonaran di ieu tempat tembal satergos hideung. Kurang ajar wani-wani ngahalangan ka kaula. Cenah bari marentah anak buahna sangkan ngaroga halas satergos hideung. Podaran barudak. Anak buah rumdana ngepung satergos hideung. Anak buah rumdana ngepung satergos hideung bari ngaragas bedog sebrut. Anak buah rumdana narajang sora bedog pating sareak rek nyamber awak satergos hideung. Tapi anak buah rumdana lain lawan anu berat pikeun satergos hideung mah. Waktu anak buah rumdana narajang satergos hideung luncat bari ngababadkeun dampal sukuna tumibana kanu ngababuk ku dampal suku satergos hideung pating kudubruk teu carangkat deui. Sok maraju kabehanana satergos hideung nangtang
Belesat anak buah Romdana anu masih walagri narajang, tapi Sitergo Sideng kawas anu keur maehan sireum ukur ngepretkeun dua dampaleungeunna. Eta musuh pating jarengkang narang karak mengkang. Kabeneran harita Jaka keur ngaliwat ka eta tempat anu atuh gajleng manehna milu ngabantuan Sitergo Sideng. Jaka ngabedegah hareupeun Rumdana. Saha ilaing? Rumdana kekerot ka Jaka. Waktu ningali aya Sitergo Sideng, Jaka ngarasa bunga. Salian ti hayang leuwih wanoh oge arek nepikeun amanah ti mawar. Rumdana beuki ngagedur amarahna ka Jaka. Belesat Rumdana narajang bari ngahembatkeun bedogna. Jaka asa kagaruahkeun ku Rumdana tuluy pasang kuda-kuda. Bisi adika penasaran kuring Jaka sok geura sing hareupan. Rumdana ngabubat babetkeun bedogna, tapi Jaka ukur ngulinkeun awakna saeutik. Bedog Rumdana ngahakan angin. Bangsat dipodaran ku aing. Cek Rumdana, sok geura kadekeun cocolek tarasi teh suganterakeun. Ngadenge omongan kitu tinu jadi musuhna, Rumdana beuki tambah ngagedur amarahna. Sebrut narajang deui. Tapi bedog Rumdana ukur ngahakan angin. Dalah sabalikna pereup Jaka nyangsang dina harigu Rumdana. Rumdana mundur bari nahan ka nyeri. Gancang manehna narajang deui bari ngagunakeun bedog pusakana. Tapi ngan sakot sepat leungeun Rumdana ditewak ku Jaka. Tuluy bedogna direbut pereup kencana nyangsang dina puhut ceuli Rumdana. Puguh we Raja Begal teh muringis bari nyengir nahan ka nyeri. Bedog pusaka Rumdana anu aya dina leungeun Jaka dipileuykeun nepi ka bengkung. Atuh puguh we Rumdana barang ningali pusaka melengkung huntuna kekerot bakating ku nafsu. Belesat narajang deui, tapi dampal suku Jaka leuwih ti heula nyangsang dina dada Rumdana. Disusul pereupna ngahancat cukang irung antukna Raja Begal anu beungis teh nangkarak bengkang. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu dina bagian anu ka 27. Mangga urang teraskeun kana bagian anu ka 28. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun bagian kana bagian anu ka 28. Wilujeng ngadangukeun. Tapi telila poneang hudang deui Rumdana rek narajang deui. Tapi orokaya Jaka miheulaan dampal sukuna ngababuk dada disusul pereupna nyangsang dina cukang irung. Tobat. Rumdana ngoceak bari pruk nangkuban teu cengkat deui. Ningali pingpinanana tiwas anak buah Rumdana anu masih walagri gancang marawa Rumdana anu geus jadi layon. Ari Jaka ukur melongkeun tingkah laku anak buah Rumdana anu pating balecir kaleuweung. Para mitra kaum dangu, sanggeus para begal kalabur, Jaka luak liuk neangan Sitergo Sideng. Harita Sitergo Sideng keur mantuan warga mareuman seuneu. Atuh gajleng Jaka milu mareuman seuneu ejeung warga. Wanci kasubuhnakeun seuneu
geus pareum tapi saurang oge warga can aya anu wani ninggalkeun eta lokasi bedeng anu kaduru. Jaka nyamperkeun Sitergosideng bari unjuk salam sampurasun cenah bari ngasongkeun dampaleungeunna rampes. Sitergosideng nyepeng dampaleungeun Jaka manilila. Urang teh pernah tepangnya telepat tembak Jaka waktos tepang ti payun simkuring duaan sareng pun lanceuk. Mudah-mudahan urang bisa tepung deui nya. Ngomong kitu teh bari ngablesat ninggalkeun Jaka atuh Jaka colohok. Arek mudag warga masih barutuheun bantuan manehna. Nepi ka carang-cang tihang warga kakarek bisa reureuh atuh Jaka oge harita teh nuluykeun deui lalampahanana. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana kacarioskeun di tempat lain. Saditinggalkeun anakku Jaka Ibrahim loba meakeun waktuna pikeun ngaping Gilang. Ampir unggal usik manehna ngalatih Gilang atuh budak teh beuki tambah luhung ilmuna. Dalah sakali-kali Ibrahim ngajak budakna kaluar nambahan pangalaman cenah bari hayang apal pangaweruh budak geus nepi ka mana. Dina hiji poe Ibrahim rek maluruh anu jadi dulurna. Gilang ngahaja diajak atuh budak teh manis saged jigrah kawas anu rek dibawa pelesir kadayeuh. Pamajikanana oge diungsikeun heula ka Abah Sura. Nyuk curug gunung mapai leuweung harita Ibrahim jeung budakna apruk-aprukan. Di hiji leuweung anu masih gerot waktu Ibrahim keur nyarandekeun awakna dina hiji tangkal kai anu gede. Luhureun sirah Ibrahim hulu oray sanca manuk calawak rek ngahakan. Oray anu sagede catangkal apa teh ngagantung dina tangkal. Gilang anu aya hareupeun bapana ningali bapana keur aya dina bahaya gajleng ngagajleng newak hulu oray. Krewek beuheung oray teh dicekik bari ngagunakeun tanaga dalam. Oray ngalawan golosor awakna anu meulit kai ngagolosor dipake meulit awak budak bapana rikat rek nulungan tapi budaknya rek sawios Pak urang payeunan ku nyalira cenah bari terus nyekek beuheung oray. Lila-lila awak oray leuleus nepi ka paehna sanggeus budak leuleus leupas tina beulitan oray. Ibrahim teh saeureukna ngagalentoran Gilang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda karcarioskeun di tempat lain. Ba'da Isa di wewengkon perkebunan kadenge aya sora areak-eakan kawas anu Morobagong. Beuki lila eta sora beuki ngadeuketan asup ka perkebunan anu dimandoran ku bapana Mawar. Sakabeh warga anu aya di bedeng kalaluar tapi harita salah saurang penjaga keamanan perkebunan datang bari hahehoh ngabejakeun sangkan warga khususna awewe jeung barudak ulah aya anu kaluar sabab cenah aya rombongan begal anu arek ngajorag. Mandor karna bapana Mawar ngadenge bejak itu gancang nyoren bedog rek kaluar tapi Mawar anu geus make pakaian pangsi ngahalangan bapana. Bapak teu kedah lungsur
antosan wae di bumi jagi ibu pokna bari ngan sacurelat ngablesat luncat ti imahna. Hareupeun gudang perkebunan puluhan karyawan jeung buruh petik keur ngahadang para begal anu geus datang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana cak dugi ka dieu hanca dina bagian anu ka-28 ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di ieu channel kalayan ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara like, komen, sareng subscribe-na. Ngahaturkeun nuhun pisan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngagentos kana kasayan palawargi sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kasehatan, sehat jasmani sareng rohanina. Amin. Ngahaturkeun nuhun sakali deui mangga wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.